kalayan asmana Allah nuhu maha murah tur anu maha asih lahir batin asih asuh asa. Ayeuna urang mertelakeun perkawis sahadat. Naon ari kalimah sahadat? Asyhadu. Naha bisa dingaranan asyhadu? Nyatana dat. Naha bisa ngangaranan dat? Kusabab tidak suku nepi ka sirah badan anu jadi saksi. Nyaksian naon? Nyaksian dat, sifat, asma, af'al. Naon ari dat? Nyatana Allah, wujudna Allah, hirup. Naon ari sifat? Nyatana Muhammad, rupa cahaya Allah. Naon ari asma? Nyatana Adam, ngaran hirup. Naon ari af'al? Nyatana manusia, pagawean. Naon ari hadiat? Goibna Allah. Naon ari wahdat? Nyatana Muhammad. Naon ari wahdiat? Nyatana uripna Adam. Naon ari arwah? Nyatana panyarandean. Naon ari hadiat? Goibna Allah. Nyatana rasa suci. Naon ari wahdat? Nyatana Muhammad. Nyatana nyawa. Naon ari wahdiat? Uripna Adam. Nyatana ngaran. Naon ari alam arwah? Nyatana panyarandean. Nyatana rohani. Naon ari asalna? Kangjeng Nabi Muhammad. Wujud, ilmu, nur, suhud. Naon ari wujud? Ayana. Naon ari ilmu? Kanyahona. Naon ari nur? Caarna. Naon ari suhud? Awasna. Naon ari asalna? Kangjeng Nabi Adam. Aci seuneu, aci angin, aci cai, aci bumi. Ari cahaya geni geus jadi naon? Geus jadi sifat kohar. Ari cahaya sifat kohar geus jadi naon? Pangrungu, paninggal, pangucap, pangangseut. Ari cahaya angin geus jadi naon? Geus jadi cahaya sifat jalal. Geus jadi naon sifat jalal? Geus jadi sifat cipta, rasa, pangersa. Geus jadi naon ari cahaya? Cai atanapi banyu. Geus jadi cahaya sifat kamal. Geus jadi naon ari cahaya sifat kamal? Geus jadi otot, lamad, kulit, bulu. Jadi jamal, kamal, jalal, kohar teh geus jadi alif lam. Alif mutakaliman. Jeung geus jadi malaikat Jibril, Israfil, Israil, Mikail jeung saterusna. Geus jadi naon? Abu Bakar, Utsman, Ali. Geus jadi Imam Syafi'i, geus jadi Imam Hanafi,
geus jadi Imam Hambali, geus jadi Imam Maliki, geus jadi dara diri sakabeh. Kalawan geus jadi syariat, tarekat, hakikat, marifat, geus jadi wadi, madi, mani, maningkem, geus jadi anpas, napas, panapas, nupus, dat hartina wujud, sifat hartina caana, asma hartina ngarana, af'al hartina padamelanana. Tambahan ngeunaan marifat. Kumaha ari jalana marifat kanu maha suci? Marifat eta nyaksian jalan eueuh deui kusabab ayana wujud. Wujud eta kudu mi'raj ka rasa. Rasa eta kudu mi'raj ka sifat kadat. Karek bisa nyebutkeun marifat. Naon ari wujud? Wujud eta ayana bukti. Tina naon asalna? Ari asalna wujud eta tina huripna Adam. Ari huripna Adam eta tina ayana cahaya anu opat perkara, beureum, bodas, koneng, hideung, nyata jadi kecap asma Allah. Ari asma Allah di mana asalna? Asma Allah eta tina sifatullah Rasulullah. Mi'raj hartina ngaluhurkeun atanapi ngamulyakeun. Ari sifatullah kamana mi'rajna? Sifatullah eta mi'rajna kana sifat langgeng, sifat caang, datullah. Dat hartosna aya, sifat eta hartosna rupa, asma hartosna ngaran, af'al hartosna pagawean. Eta nu disebat ahadiyat ya namina. Dat eta tuduh ka Allah, sifat tuduh ka Muhammad, asma tuduh ka Adam, af'al tuduh ka manusia. Eta nu disebat wahidiyat ya namina. Dat awas sifat caang. Asma eta beureumna, konengna, bodasna, sang hideungna. Ari af'al eta padamelanana beureum, koneng, bodas, hideung. Ieu disebatna alam adzam. Sababaraha dalil-dalil atanapi keterangan anu nuduhkeun marentah yen urang kudu marifat. Awaluddini marifatullahi ta'ala. Awal-awalna agama eta kudu nyaho heula ka Allah Ta'ala. Salajengna deui nu kadua angtal mautu qoblal maut. Akhirat atawa asal urang teh kudu dikanyahokeun heula supaya engke di mana maut ulah nepikeun ka nyasar. Nu katilu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Asal ti Allah kudu balik deui ka Allah. Nu salajengna
intolabal maulana bigori nafsihi pakodola dolala baida. Saha manusia neangan pangeran keluar dina dirina sorangan, mangka teman-temanna eta sajatina kasasar. Kusabab dirina sorangan ngerasa jauhna jeung Allah Ta'ala. Misalnya dina Al-Quran, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aing geus teu aya antarana deui jeung maraneh. Sanajan diibaratkeun urat beuheung jeung beuheung maraneh. Masih keneh deket keneh maraneh jeung aing. Aya deui man aropa nafsahu pakon aropa robahu. Saha-saha nu geus nyaho ka dirina sorangan geus tangtu nyaho ka pangeranana. Wa man aropa robahu pakon jahilan nafsahu. Jeung sing saha-saha anu geus nyaho ka pangeran tangtu ngerasa bodoh dirina. Lain bodoh teu bisa nulis teu bisa maca, tapi teu umaku geus teu aya nu di aku. Ti luhur sausa pramut ti handap saibas dampa ti gigirna sagilir gisik ti hareupna ti tukangna ngan anjeunna anu kagunganana. Karena tangtu kaharti si jasad bisa usik malik, moal bisa usik malik lamun teu didayakeun diupayakeun ku pangeran. Anu salajengna ikau kita baka kapa binapsika ayauma alaika hasiba. Maneh kudu ngaji kitab anu langgeng nu aya dina diri maneh sorangan. Dirateangan kudrat irodatna pangeran dina diri sorangan. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah Ta'ala teh ngabarengan ka umat-umat sakabeh di mana bae maraneh aya, aing di dinya aya. Nyata ku kudrat irodatna jeung ku elmuna. Salajengna aya di keterangan al insanu siri wa ana siruhu. Rasa Muhammad nya rasa Allah. Rasa Allah nya rasa Muhammad. Uninga Muhammad nya uninga Allah. Uninga Allah nya uninga Muhammad. Ilahaka bil hakim. Ilahakim bil haka. Muhammad teh hak Allah. Allah hak na Muhammad. Wabud tabalaka hatta yatijal yakin. Nyembah ka Allah teh kudu sidik sarta yakin. Kutu umatin wa rasulihi. Sakabeh umat pada ketetapan Rasulullah rasana Allah. Anu salajengna martelakeun dina bab salat. Tetapi anu nyebat oge sembahyang. Ai salat eta aya dua bagian. Hiji salat istilah, dua salat logawi atanapi salat hakikat. Keteranganana nu kahiji nu disebut salat istilah. Ari salat istilah teh anu kudu dipigawe sapopoe sapertos anu 5 waktu: Isya, subuh, lohor, asar, jeung maghrib. Ari carana dimimitian ku takbiratul ihram, ditungtungan ku awe salam.
Ari syarat-syaratna aya 15. Nyata kahiji Islam, kadua pinter, katilu manjing waktuna, kaopat nyaho kana pardu jeung kipayah, kalima ulah nyunatkeun anu pardu jeung sabalikna, nu kagenep suci badana, 7 suci pakaianana, 8 buni auratna, 9 madep ka kiblat, 10 ulah ngomong salian tinu dibaca, 11 ulah aya gawe anu sajena, 12 ulah barang dahar, 13 ulah mangmang hate, 14 ulah megatkeun salat, 15 ulah batal salat. Nu saterasna mukadimah dina salat. Hiji ihram nyaeta ngaleungitkeun guruhna dunya, kadua mi'raj unjukan teu karana ucap, katilu munajat dumeheus teu karana lengkah, kaopat tubadil cul gawe nu sajen tetep salat kari salat. Anu kadua anu disebat salat logawi. Ari salat logawi teh nyata salatna hakikat anu teu digeret ku waktu, teu diwatesan ku zaman. Anu dalilna lawatan wala ladan wala jihatan wala bijamanin wala bijudin ku bahri. Hartosna teu aya waktuna, teu aya wateswangenna, teu aya tempatna, teu aya zamanna, teu aya rukuna, teu aya sujudna, plong saperti sagara dina lautan. Kabeh salat logawi teh nyaeta nu disebat salat hakikat teh aya 4. Hiji salat wusta, kadua nu disebat salat daim, 3 salat haji, kaopat nu disebat salat ismu adam. Kahiji hartosna nu disebat salat wusta nyaeta ngabaktina ka Gusti Allah teh saban kaluar ka jerona napas. Ingat salat nyata nyumponan lapad la ilaha illallah dina sarengkak saparipola indit nangtung diuk lempang ngadeg teu aya deui anu dipieling angin Allah, sarta ngagunakeun elinganana teh kalayan yakin yen teu aya deui anu wajib disembah angin Gusti Allah. Nu kadua hartosna salat daim nyata ngabaktina ka Gusti Allah teh saban obah usikna hate, teu aya deui anu wajib dipieling angin Gusti Allah. Saucapna, satekadna, salampahna dibarengan ku tumarima kana kamurahan jeung pangasihna Gusti Allah. Anu dalilna pabuduhu wa tanakal alaihi
anu hartosna ngabaktina ka anjeunna teh bari sumrah diri ka anjeunna. Anu katilu anu disebat salat haji hartosna nyaeta ngabaktina ka Gusti Allah teh saban usikna ati, obahna manah sarengkak saparipolah, teu aya deui anu dipieling angin Allah. Sarigigna, saucapna, satenjona, sadengena, saambeuna, satekadna, salampahna teu tinggal ti Allah. Nu katenjo, nu kadenge, nu kaucap, nu dilampahkeun angin Allah ngabakti nyumponan dalil. Nu dalilna bun ilah ka asma katarawiyan fa inahi takun sarahu yarah. Anu hartosna ninggali ka Allah teh saperti ninggali ka anjeunna, ninggali ka maranehanana, gawena, welas asihna, sakur dadamelanana Gusti Allah. Nyaah ka sasama kaula sabab netepkeun tinggalina nu katinggalina jeung nu ninggalina Allah bae unggul. Anu kaopat anu disebat salat ismu adom, anu hartosna nyaeta ngabaktina ka Gusti Allah teh lain ngan saukur sausikna ati, saobahna manah bae, tapi sarlirikna sir atanapi rasa, sagedagna rasa. Sir ngabakti kanu maha suci, rasa kumaula kanu kawasa, sukma madep maring dat kang maha suci. Sir nu asih karep nu langgeng. Daim teh tegasna hirup nu matuhna dina kahanaan urang pribadi. Tegasna badan-badan matuhna dina badan atawa nalika badan alus badag terjadi pangembanan perlambangna keris manjing warangka. Tegasna badan alus tumetep dina salabeting badan-badan. Ari mertelakeun pangluluh badan-badan nurutkeun wasiatna Pakubuwono hasil tina tatapa anjeunna kieu. Kahiji kedah getol mandi, kadua kudu ngurangan dahar, tegasna kakara dahar lamun geus karasa lapar pisan. Katilu kudu ngurangan nginum, tegasna kakara nginum lamun geus pohara halab-habna. Kaopat kudu ngurangan sare, tegasna kakara sare lamun geus tunduh. Kalima kudu ngurangan cacarita, ulah loba ngomong, tegasna nyarita di mana perluna bae. Kagenep kudu ngurangan syahwat, tegasna syahwat ka pamajikan ngan di mana sonona bae. Katujuh kudu ngurangan atawa nyegah ngumbar amarah, ulah tinggal ti budi tumarima teman utama jeung ilah lilah bilah. Upama hayang waskita waspada, saliringna rupa urang pasrahkeun tumampat ka anu kagungan. Rupa saliring suara kitu deui pasrahkeun bae ka anu kagungan. Suara ningkeun panca indra tegasna ngeuweuhkeun sagala perkaraning hirup dina nalika cangkok tajalining kang maha suci sajati. Numur babisasa
nu kawasa nu ngajadikeun sadaya. Lamun geus bisa tak bisa kitu nyaeta salat daim disebut sajatining salat. Nu salajengna aya babasaan salat diparentah. Gawe milampah pagawean anu pantes anu matak salat teh diuk lumampah bari ngagoler, leumpang bari cicing, ngabisu bari cumarita, nyaba bari sare, jeung sare bari nyari. Kitu misil salat hakikat, salat daim teh. Nangtung hirup urang, ruku paninggal urang, itidal pangucap urang, sujud pangambung urang, pembacaan Quran pangrasa urang, lungguh tetapna iman, tahiyat mantepna tauhid urang, salam maripat Islam, pujian asup bijina napas, waktu asup ngucapkeun hu, keluar ngucapkeun Allah. Dikir waspadaning ingetan urang, kiblat ngadep kana hening urang. Upama urang geus nganci kana makom eta tangtu moal mangmang deui, moal panasaran, moal sumereang hate. Kitu jumenengna dat sifat asma jeung af'al teh gumulung jadi Quran sajati. Pikeun anu geus dungu dina makom sajati, geus lugas tina kasusah, henteu butuh ku campur, henteu sungkan nyorangan, henteu honcewang ku panggoda dunya, geus teu sumoreang nyawa ku haliah dunya, lahir batin saincak-incak, geus lillah billah. Salat daim teh ngawengku sakabeh salat. Ai salat daim teh kieu pokpokanana. Niat isun salat daim kanggo salawasna hirup. Isun ngadeg ya hirup isun. Itidal ya panca indra isun. Pada wawacsana iku ya pangucap isun. Lungguh tetap iman isun. Tahiyat ya manteping tauhid isun. Sabane ya maripat isun. Isun pujane panjing mulune napas isun. Dikir ya awas eling isun. Kiblate ya madep maring hening kang isun. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi jidni ilma. Wallahu yaqulul haq wa huwa yahdi sabila. Rabbi jidni ilma. Asih asuh asah. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.